Harita Mang Kusmin keur aya di imah Abah Marta nu jadi mitohana. Manehna aya niat rek nginjem duit keur modal usaha cenah. Heug wae rek nginjem duit mah ngan sing inget kana waktu mayarna ulah siga nu enggeus-enggeus. Geus kajeun nu geus kaliwat mah hese ongkoh nginget-ngingetna oge. Ongkohan Abah dicaram ku indung ilaing ulah dipentah cenah. Padahal mah ilaing teh harita teh tindakna oge nginjem lain. Eta nginjem duit teh keur naon atuh euy? Bah Marta tumanya kanu keur ngeluk tungkul. Eta meureun pedah diomong prak deui nginjem bari can pernah teuing aya ngabalikeun duit injemanana. Sigana Mang Kusmin ngarasa rumasa. Harita Mang Kusmin siga nu kapupul bayu, siga buuk meunang mabuk, melenguk tungkul gado meh antel kana dada. Kanggo modal usaha bah. Mang Kusmin nembalan bari angger tungkul. Manehna teu wani cengkat tina tungkulna. Keur usaha rek dagang naon kitu ilaing. Bah Marta tumanyana bari mata mencrong kan keur tungkul. Nanyana siga nu kaget satengah teu percaya ka binantuna anu nyebutkeun rek usaha cenah. Kana jeroan bah tembal Mang Kusmin sorana alon bari angger tungkul. Rek dagang daleman sabangsa cangcut, BH, kaos jero nu kitu lain. Di mana balanjana euy? Sanes bah. Jeroan sapi sareng jeroan embe Mang Kusmin nembal mermanakeun. Oh, panyangka teh jeroan sabangsa cangcut. Bah Marta seuri bari pong deui nyebut cangcut. Mang Kusmin seuri koneng ngadenge mitohana nyebut cangcut teh. Dasar mitoha mata karanjang aing nyebut jeroan ingetna teh kana daleman awewe. Mang Kusmin hatena ngageremet. Kana naon wae usaha mah ketah. Nu penting masing subut. Niatna ka bener, ulah cara nu enggeus-enggeus. Usaha teh ukur meakeun modal. Lain bosen nulungan euy. Abah prak deui ngamodalan teh. Ngan sakuduna we usaha mah sing bener. Jeung ulah mindeng teuing gonta-ganti usaha teh. Ulah ukur nyoba-nyoba kadengena teh ilaing mah gonta-ganti wae usaha teh. Sabulan ka tukang nginjem duit ka Abah keur ngamodal kana ngingu manuk bari euceureup mah hanteu. Ayeuna rek kana jeroan ceuk Bah Marta minangka papatah kanu rek niat usaha. Mang Kusmin tungkulna beuki ngeluh asa diteungeul mamarasna meureun. Kana kitu mah nya can pernah teuing manehna jucug usaha. Manehna ngarasa rumasa nyobaan usaha kana miara manuk tapi meureun teu kaelmuan antukna mah teu nuluy usahana. Geus karuhan nu ti heula-heula mah ngan gagal jeung gagal wae. Ayeuna rek nyoba deui usaha cenah kana sabangsa jeroan sapi jeung jeroan embe. Susuganan jeujeuh cenah. Nya datang deui kanu jadi mitohana pikeun ngumaha pimodaleun. Meureun ceuk batur mah eueuh ka era jol deui ngumaha pimodaleun kanu jadi mitoha. Tapi pikeun Mang Kusmin mah moal kudu era cenah. Nu penting mah nguasai ilmu meruhkeun mitoha. Eta cenah digelendut saperti ayeuna nu jadi mitohana ngomongna beak katai ngora-ngorakna kotka diboretek-boretekeun keun wae adatna. Asal kuat we ceulina. Kitu mikirna Mang Kusmin saperti ayeuna diomong kudu jadi mitohana bari diboretek-boretekeun. Panas mah panas kana ceuli teh, tapi dalah dikumaha. Nu penting mah maksudna hasil nyaeta rek ngumaha nginjem duit pimodaleun. Kuruta
pantopat tengahan aya nu muka lol sirah ambu onah nu jadi mitoha awewena ngelol tuluy norojol asup katepas bari nyampeurkeun kanu keur harita ngobrol. Har geuning aya si Sujang geus lila Sujang heueuh nya atuh eta teu cai-cai acan atuh ngobrol teh. Ambu onah nyampeurkeun kanu keur ngobrol. Wios ambu keun wae hoyong ngaleueut mah ke abdi nyandak nyalira. Mang Kusmi nyarita bari cengkat tina diukna. Tuluy manehna nyalam ka ambu onah anu anyar datang. Leungeun ambu onah dicium ku Mang Kusmin bari rengkuh nandakeun hormat kanu jadi mitohana. Ningali nu jadi minantuna sasalaman bari rengkuh tur nyium dampal leungeun nu jadi mitoha awewena. Bah Marta ngabalieun bari gagaro kana sirahna siga nu garo-garo teu ateuh. Untung we teu katingalieun ku ambu onah. Lah biasa molo hate kasih ontohon teh. Gerentes hate Bah Marta bari rada ngarahu. Gek ambu onah diuk dina porsi gigireun salakina. Mulih ti mana ambu? Tadi waktu abdi ka dieu kasampak ambu nuju teu aya. Mang Kusmin tumanya ka ambu onah. Manehna ayeuna mah teu tungkul siga tadi. Teu aya roman kawas tadi sawaktu digelendut. Ayeuna mah bebeungetan marah mai. Suranye bari nunjukkeun sifat hormat kanu jadi mitoha awewe. Sok padahal sawaktu digelendut ku mitoha lalakina mah manehna ngeluk tungkul bari beungeut cakul teu wani cengkat-cengkat acan. Tos mapaikeun duit peuteuy ti Jang Juned manehna ngajangjian ditah nyokot duit peuteuy narek diala isukan cenah nya ambu kaditu ka imahna. Ayeuna karek datang ambu teh. Ambu onah nerangkeun yen manehna tos nyokot duit ti imahna bandar peuteuy. Ambu onah neruskeun nyaritana ditujukeun ka Abah Marta salakina. Memeh ambu onah nyarita usiwel leungeunna ngodok jero gutangna ngaluarkeun duit pamayar ti bandar peuteuy. Duit ditembongkeun ka salakina bari nyarita. Abahna tah duit ti Jang Juned 1,5 juta 2 tangkaleun cenah. Kabehna mah 2 juta nu 2 tangkal teh. Majah pamanjerna mah geus ka Abah 500.000. Nya eta teh bah. Ambu ka Jang Juned kalah kakeukeuh minta duit 2 juta. Ada ambu mah teu apal atuh da lamun Jang Juned geus mere duit pamanjer ka Abah. Abah deui cik atuh cacarita memeh ambu indi teh geus kitu dipanjeran ku Abah ka Abah 500.000. Ongkohan Abah teu kungsi cacarita lamun peuteuy geus dipanjeran. Di Abah keneh duit nanya. Mana atuh duit nabah pamanjer peuteuy? Ambu onah cacarita perkara duit peuteuy bari nanyakeun duit pamanjer kanu jadi salakina. Ditanya duit pamanjer ku ambu onah, Bah Marta kurang kireum. Bari mikir pi omongeun. Da puguh duitna geus eueuh, harita duit pamanjer dibikeun kabeh ka minantuna sawaktu dipake duit panyumpel. Sangkah minantuna teu ngomong perkara rusiah manehna jeung Mamah Iroh bebehne manehna teh. Nya pamanjer nama geus ka Abah. Ongkohan ambu teu cacatur rek ka Jang Juned teh. Bah Marta nyaritana teu tatag. Sugan teh Abah na can narima pamanjer atuh da. Mana atuh duit pamanjerna bah? Ambu onah nembal. Duit tina jero kutang masih dicecekel. Bari harita nanyakeun duit pamanjer. Aya di Abah keneh. Can dibikeun sotenan. Kahiji poho Abah teh. Kaduana Abah terek sakalian ngomong ka ambu ayeuna. Duit pamanjer teh rek dipake meuli talang ku Abah. Talang cai anu ka balong landeuh nya balong paranti mijahkeun caina teu ngocor.
horeng talang narujan jaba leuwih ti hiji deui teuing katinggang kalapa teuing kunaon isukan mah abah rek babah ahong ka tokona we ka ditu rek nanyakeun harga talang duit pamanjer ku abah rek dipake mun kurang keneh meureun menta tambahna ka ambu ceuk Bah Marta cacatur nerangkeun perkara duit pamanjer Mang Kusmin ukur bulan Mang Kusmin mah ukur buluar balieur munikeun semu waktu mitoha lalakina keur ngadoni baruk teh duit pamanjer aya keneh keur meuli talang sok padahal duitna geus dibikeun ka manehna dipake duit tutup mulut nyaan pinter si Sarbah aktingna mani teu katarang awadulna gerentes hate Mang Kusmin manehna nutupan bibir api-api ngusapan kumis jeung gadong munikeun rasa hayang seurina nyaksian nu jadi mitoha lalaki anu keur nyarita pinuku ekol dibarengan panon Bah Marta mindengari dan kamanehna mere tanda sangkan ulah geluh cenah kitu nu karasa ku Mang Kusmin bahasa mata Bah Marta harita har talang cai teh asa mindeng ruksaknya bah sabulan ka tukang asa kakara meunang ngaganti eta teh ayeuna geus hujan deui wae nya kajeun ari duitna masih di abah mah nya ongkoh kudu gancang diganti talangna bisi lauk anu keur mijah kasaatan ceuk Abu Onah nganyakeun ka salakina pikeun Mang Kusmin asa kaingetan sarta asa mangi jalan pikeun nuluykeun permainan catur jeung mitoha lalakina mun permainan teh mah aya jalan keur nyekak ngeter cenah Mang Kusmin ngagerentes jeroeun hatena keun sia aing tadi buat ka diborete-boretekeun tah kudu jadi mitoha ayeuna giliran aing nyekak nyeter kanu jadi mitoha lalaki manehna nyarita ditujukeun ka Ambu Onah Ambu abdi teh asa kaingetan perkawis cau anu dipalih kaler teh anu bade dipeser ku juragan Iroh juragan Kohar maksad teh ceuk Mang Kusmin ae nya Ambu oge asa kaingetan kumaha cenah juragan Kohar teh tulus meuli cauna Ambu Onah motong caritaan minantuna bari mermanakeun tulus tah henteuna cau dibeli ku juragan Kohar teh manehna nyarita deui bari ngalieur ka salakina abahna can narima pamanjer ti saha tadi teh juragan Kohar ceuk Ambu Onah ngomong bari nginget-nginget ngaran jalma anu rek meuli cau teh can abah mah can narima duit di juragan Kohar ceuk Bah Marta ngomongna dibarengan ku ngadilak ka minantuna Mang Kusmin ngabalieur munikeun semu hate mah ngarasa puas ningali roman mitoha lalakina anu keur diperkarakeun lamun dina sidang teh mah hagtah gerentes hate Mang Kusmin bari ngabalieun nya kajeun ari can narima mah kumaha cenah cek juragan Kohar teh sujang tulus meuli cauna Ambu Onah nuluykeun omonganana saur juragan Kohar teh keun artos mah dijajabkeun ke ka Ambu bari sakantena dituar cauna Mang Kusmin nembalan deui plong hate Bah Marta ngarasa ngemplong minantuna ngomong gitu teh manehna siga nu panuju kana jawaban ekol minantuna nya atuh hari kitu mah keun ku Ambu rek ditungguan kumaha datangna wae ka Ambu ka dieu Ambu oge can kaburu ningalian ka kebon kaler teh lain ari sujang ka dieu teh ngahaja ulin wungkul atawa aya kaperluan liana ke atuhnya uang nembok cikopi ceuk Ambu Onah bari sajungjungeun nangtung rek nembok cikopi cenah
ngan kaburu dicaram ku Mang Kusmin. Ambu Onah teu tulus iditna. Wios ambu teu kedah ongkohan tos ngaleueut dirompo. Nya kitu ambu abdi teh maksad nepangan ka ambu sareng ka abah mung kasampak aya abahna wungkul tadi atos sasaur ka abah mah. Abdi teh nuju peryogi artos ambu kanggo modal dagang bade nyelang ka abah sareng ambu 500.000 mah kanggo modal ngamimitian usaha. Ceuk Mang Kusmin ngajelaskeun deui maksudna ka Ambu Onah. Kutan sujang rek dagang nya syukur. Kutan sujang rek dagang nya syukur atuh. Kana naon usaha teh sujang? Ambu Onah nyelang kana omongan minantuna. Muhun ambu abdi teh bade nyobian usaha kana jeroan sapi malihan sareng jeroan embe ongko. Dagang nama bade diinderkeun we sugan ka lembur mung nya kitu kanggo modalna teu gaduh abdi teh. Abdi teh bade mumaha pimodaleun. Ari Bah Marta beda jeung Ambu Onah. Ambu Onah dari ya naker ngadengekeun cacatur minantuna anu aya kahayang usaha ngan butuh modal cenah. Bah Marta mah ukur lalangahan teu ieuh dari ya siga pamajikanana sakapeung ngaluarkeun haseup ududna diserebungkeun ka luhur bari siga tatanggahan siga nu keur ngaluarkeun bang balung katugenna. Teu ngarasa kabeungbeuratan abu jeung ambah mah. Malahan syukur oge si Sujang aya kahayang rek usaha. Keun ku abah jeung ku ambu dibere keur modal mah. Teu kudu itung-itungan, ngatikanan, unjam injem sagala. Abah jeung ambu itung-itung nyumbang ka Sujang. Heueuh muga si Sujang sing jalan usahana. Aya batina keur ngabayuan anak pamajikan. Diduakeunnya tah 500.000 keur modal. Ieu anu 100.000 bikeun ka si Nyai keur jajan si Jalu kitu. Ceuk Ambu Onah bari bikeun duit 600.000. Misahkeun tina duit ladang peuteuy anu harita masih dicecekel. Geus kitu mah sawareh duit dilelepkeun deui kana jero hutangna. Ambu Onah nuluykeun deui nyaritana. Sok wae nya Sujang tuluykeun ngobrol jeung abah. Ambu rek katampian sakalian rek lohor ongko tah geuning geus adan lohor. Hatur nuhun ambu katampi kana kanyaah ambu sareng abah. Mugia abah kali ambu digampilkeun rezekina. Ceuk Mang Kusmin bari nampanan duit anu diasongkeun ku Ambu Onah. Teu kaliwat Mang Kusmin nyieun kana dampaleungeun Ambu Onah. Mata Mang Kusmin ngatikanan ngaridat ka Bah Marta bari dibarengan ku rada seuri. Kasampak Bah Marta keur gogodeg. Matana molotot, bibirna rada calangap. Dibarengan ku gagaro kana sirahna. Siga anu ngarasa teu panuju ka pamajikanana anu harita ngadon mere duit keur modal. Bahasana teh lain nginjemkeun cenah. Teu katingalieun ku Ambu Onah nama sasak Ambu Onah nangtungna nukangan salakina. Cagah. Wargi sadayana tiasa ngadangukeun dongeng carios nu sanesna ngalangkungan channel YouTube Dongeng Sunda Abah Salaman. Ulah hilap like sareng subscribe-na. Hatur nuhun.